Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du, ayyuhal hadirin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaya puji kagungan Gusti Maha Suci, rahmat kali salam, mudah-mudahan salamina dilimpah curahkeun ka panutan urang sadayana jeung junjungan urang sadayana wasrahna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu acan raskeun harja mangga ka para pemuda enggal ngaraos banget ngaraji enggal. Alhamdulillah ti paliwetan sumpi kantun caket aya min husnaniya halaman 14 keneh. Walisahihi etanya ya Ali walisahihi salasu alamatin. Ada ayat mangga nu teu acan diantos kalebat. Hiji dua tilu empat lima enam tujuh delapan salapan tihanap etana salapan jajar tihanap walisahihi salasu alamatin. Atas ya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Walisahihi jeung eta tetep pikeun jalmi anu bageuran. Salasu alamatin ahli tilu pirang-pirang ciri. Al-afu kahiji gede hampura indal muqaddarati dina nalika meunang ka ambek. Wa ikhrajuz zakati
sareng kaduana sok ngaluarkeun zakat wa rubus shadaqati jeung katiluna mikaresep kana sedekah. Ya Ali, hey Ali, walil halimi jeung eta tetep pikeun jalmi anu hilim, halim, halim wentos. Salasu alamatin ari tilu pirang-pirang ciri. Halim teh tara gancang ambek, tara gancang ambek. Yasilu kahiji nyambungkeun man kajalma qata'ahu anu megatkeun anu mutuskeun itu si jalma. Wayu ya jeung mere man kajalma haroma anu ngahalangan si jalma. Wayu fa jeung ngahampura amman ti jalma dolama anu ngadolimhu kasih itu jalma. Ya Ali, hey Ali, wali saburi jeung eta tetep pikeun jalmi anu sabar, sabur. Salasu alamatin ari tilu pirang-pirang ciri. As-sabru kahiji sabar ala ta'atillahi ta'ala kana ta'at ka Allah ibadah. Wasabru sareng sabar alal maksiyati kana maksiat. Wasabru sareng sabar ala qadaillahi kana pirang-pirang papasten ti Allah. Hiji deui kagoklah. Ya Ali, hey Ali, walid taibi jeung eta tetep pikeun jalmi anu tobat. Salasu alamatin ari tilu pirang-pirang ciri. Istinabul harami kahiji ngajauhan pangharaman. Tahna tobat nah eureun tina dorakana jauhan. Kadua wal yirsu sareng kadedemas ala talabil ilmi kana neangan ilmu. Dijuk-juk hujan oge datang poek oge jauh oge tah pikeun jalmi tobat teh mata ngahalangannya poek oge ilit we. Wal yirsu kadadamas ala talabil ilmi kana neangan ilmu wala yaudu
jeung moal balik deui li dzanbi kana migawe dosa kama la yaudu sapertikeun moal balik deui al halibu lidzalai persan susu persan cai susu oh sakitu kamarana dari sawarehi ada ngirangan hujannya wios lah alhamdulillah orang di paparinan istiqomah sehat biasa maksakan hadir mudah-mudahan jantan wasilah naon anu dicita-citakan dihasilkan ku Allah amin. Para pemuda pemudi sadayana salajengna Rasul wasiat ka Sayyidina Ali pikeun jalmi anu bageran ya Ali wali sahiyi sahi bageran sahi teh salasu alamatin ayat tilu ciri lah pikeun jalmi anu bageran mah naon tilu cirina hiji al-afu indal muqaddarati gede hampura nalika menang ka ambek lain teu boga ambek kan bisa nahan ambek ta eta hesenya tapi urang latihan can beres ambek ieu datang ambek nu kadua Gusti nu agung da aya we pinyeun pi ambekeun teh nya tah eta nu bageurana bisa nahan ambek cenah sakumaha gedena ka ambek tiasa ditahan subhanallah eta Rasul bayangkeun ambek kumaha tapi ditahan ku Rasul bageuran anu erek ngabunuh Kangjeng Rasul nyanak onta nyanak kuda jeung nyanak pedang. Nah pas rek dibanting Kangjeng Rasul kudana labuh gulubag jeung jalmana labuh Rasul malik ninggal padahal eta rek ngabunuh Kangjeng Nabi Rasul bisa nahannya ya kalaka ditulungan ari anjeun make kuda teh ulah gagabah tapi kalabuh kieu ya Allah berarti naon al-afunya gede hampura orang bisa gitu mualnya lagi katilu kali tah bingungan eta jalma kabunuh teh labuh wae akhirna eta si jalma nanya ka Kangjeng Nabi ya Muhammad ari anjeun teh boga pangeran teh sabari hiji menta kuring hiji turunan ti mana cenah tetiasa ngajawab Kangjeng Rasul unsur wahyu ti Allah ngalangkuan malaikat Jibril surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad eta teh sababiah asbabun nuzul unsur eta surah Al-Ikhlas teh eta Rasul rek dibunuh tapi kalabuh rek ngabunuh ditulungan al-afu indal muqaddarah gede hampura aduh urang mah boro-boro kabatur ka anake pusing kan ya sok disantakan ada pusing kan ya Allah hese tah nya hese leres nahan bisa merangan nafsu teh ya Allah berat tapi belajar ku amal soleh terus dipigawe bisa eta teh bisa ulah bisa nahan ka ambek lain teh boga ambek da aya waktuna urang kudu ngambek jeung aya waktuna urang bisa nahan ambek ta eta jalmi anu bageureun mah bisa nahan ambek dina nalika anjeunna meunang ka gede hampura nalika meunang ka ambek aduh urang latihan we lain simkuring geus bisa eta macakeun hungkul we nya dilatih mah insyaallah nya
sok dilatih. Aya naon perkumpulan sepak bola rek mainna jauh pasti memeh main kana acara utama naon heula latihan heula leres teh latihan heula atuh coba lawanna berat ieu dilatih mah insyaallah bakal bisa urang oge naon nahan kana kaambek indal godob. Nu bageuran kadua ciri jalma nu bageuran mah nyaeta wa ikhrajuz zakati sok ngaluarkeun zakat. Lain zakat fitrah wae, zakat dagangan, zakat tanduran, zakat emas, oge zakat naon deui zakat harta geus wajib nisab ngaluarkeun mah kudu dikaluarkeun eta teh kudu dikaluarkeun sabab wajib hukumna tah nu bageuran mah tara diengkekeun kaluarkeun zakat tatanduran bahasa dina kitab mah kutil baladi artina naon makanan pokok di Indonesia mah mayoritas beas tapi aya anu jagung gandum oge geus nisab zakat wajib dikaluarkeun zakat pare menang saton sakintal wajib dah kudu dikaluarkeun aya nu kudu kaluarkeun teh parena we cenah bikeun sakintal udah geus dibikeun sakintal mangkena manehanana ngagilingna saeutik ewangnya kecuali dibikeun kabeh ka saurang gitu tah tuh di Karawang di Subang satungtung dulu sawah teh nusok zakat utara tara beda katinggal nusok zakat mah berkah parena teh di zakatan panena belimpah tapi nu tara zakatan mah kalakah naon musibah katinggal didinya oge tah katinggal tapi ka aya nu mere bea sakarung tah zakat abdi padahal ngaluarkeunna kadahna saton berarti sakarung 50 kilo sabara 10 nya 10 karung 20 10 karungnya 50 kilo dibagikeun ka sabaraha ka 10 urang saurangna 50 kilo bayangkeun gaya kan teu ngimpi-ngimpi menang beas menang pare 50 kilo langsung dibawa ka penggilingan digiling aya di urang jaka sakitu mah jarang nisab eta naon tatanduran lamun nisab sato domba teh nyaeta 40 wajib ngaluarkeun hiji wajib eta mah mun teu dikaluarkeun dosa lamun 78 wajib ngaluarkeun anggar we hiji hayang dua mangga halus dengan candi sok kana dua mah salaba pun kapungkur jalmi miskin ahli ibadah sumping ka Rasul hayang didoakeun hayang aya perubahan hirup intina hayang beunghar kahiji teu diwidian ku Rasul bisi poho ka Allah anjeun salabah duka sabara bulan datang deui teu diwidian teu putus asa salabah datang nu katiluna nya akhirna Rasul ngadua dijabah doa Rasul salabah gaduh ingon-ingon mimiti sajodo tina sajodo berkembang pesat lahir eta domba sakali lahir aya nu 3 lami kalami loba anakna ngalahirkeun anakna tepika dikumpulkeun kabeh hitunganna geus langkung ti 300-500 tah tidinya mulai salabah poho kana ibadah poho ka Allah
Waltos dugi kasumping ka Kangjeng Rasul bahwa salabah teh geus jadi jalma beunghar dugi ka ingon-ingonana geus wajib dikaluarkeun. Rasul miwarang jug cokot ingon-ingon zakat salabah ditepangan PT jawab salabah kumaha nah buat kudu dikaluarkeun. Parieu mah domba-domba nu kuring nu ngangon kuring nu capek kuring nu maraban anu numpakan lah nah anu teh capek kudu kabagean. Bayangkeun lamun aya 500 sabari wajibna 400 ge 10 tambah we 80 nya jadi sabaraha 12 nya geus 12 wajib ngaluarkeun zakat 12 teu dikaluarkeun hiji-hiji acan. Bayangkeun teu dikaluarkeun ayeuna eta utusan teh ngagilincing teh nyandak domba tepang ka Kangjeng Rasul laporan ya Allah alaika ya Allah manganyakeun Gusti salabah geus wajib dikaluarkeun zakatna tapi teu dikaluarkeun naon anu terjadi adab di Allah eta ingon-ingonna kabeh para rae. Bayangkeun sedih salabah da bohongan atuh geus wajib kudu ngaluarkeun tapi teu dikaluarkeun dosa akhirna naon terjadi para rae tah di zaman Kangjeng Rasul. Makana Rasul ngawanti-wanti bisi poho ka Allah keur cana naon mah urang teh gatol ibadahna ringis boga nanaon jadi poho kana ibadahnya tah keur can boga pamajikan mah gatol urang teh ngaji salat nanggeus boga pamajikan kalau kabeuki gatol langkung hade atuh eta mah ieu mah geus pamajikan boro-boro ngaji pamajikan dia terang ngaji teh dititah berarti jadi lipat dosana lain dosa sorangan tapi dosa eta teu nitah ka pamajikan nantap teu bisa kana agama tuh jadi dosa ka bawa tah salawah ge jadi kitu tah. Makana nu bageuran mah ngaluarkeun zakat angkan zakat harta sabaraha sahargaeun mah 80 gram 80 gram kali 8 hiji 1 juta nya 880 juta 2,5% ya 5 juta mualnya mual 5 juta karena 2, juta setengahnya mual 5 juta mual saeutik tina 80 juta wajib ngaluarkeun moga duit sakitu wajib ngaluarkeun geus kudu eta mah carana mah hareup dititipkeun kantos ka abi aya nitipkeun Pak abdi teh kiki geus disubsan dia etang-etang atos Pak seksabaraha 2,5% lah abdi gaduh 2,5 juta Pak Ustaz sok pangbagikeun we nya mangga bagikeun ku abdi 50 ribuan. Bayangkeun berkah lamun harta di zakatan berkah lamun ingon-ingon tatanduran jeung awak di zakatan. Tapi lamun teu di zakatan lair berkah musibah eta we hayang musibah hayang berkah nya hayang berkah zakatan tah naon zakat fitrah satahun sakali da eta oge nisum satahun sakali kan nya panen emas ta eta nya satahun sakali bakal berkah insyaallah lamun teu berkah lamun teu zakatan mah bakal musibah jeung musibah naudzubillah. Nomor katilu ciri jalmi anu bageuran teh wa hubus sedekah resep anjeun mah kana migawe kasayan ku sedekah tara ditinggal ageungna tapi istiqomahna we boga sake sedekah tiap poe 1000 tiap poe 1000 sedekah terus teu kahartos naon ta afdalul a'mal adwamuha walau aqalla bang utamina amal teh dawam sanajan saeutik
tiap poe ngalir 1000 udah dibikin ka budaknya mau ditarima 1000 mah geus sembungeun atuh nya geus sodakohkeun ka mana lamun mere 1000 era kumpulkeun 5 poe sakali saminggu sakali gejret karena kalau 4 masjid atuh nah 7.000 kan ya 7 poe nah 7.000 7 poe kali we 30 poe tuh 30.000 ngaluarkeun ngan tiap Jumaah saya kantenna dicatat janten amal kasayan walis sahiji jalmi nu bageuran resep kana daek barang bere teh tapi nu pelit mah boro-boro nu naon nu pelit mah boro-boro eueuh keur aya ge hese komo keur eueuh nya tuh nya salajengna walil halimi jalmi anu tara gancan ambek cirina tilu hiji yasilu man qata'ahu sok nepungan ka jalma anu megatkeun aduh berat nu ngamusuhan tapi didatangan hesenya emosional ya Allah aing cadu aing moal datang sia kan gitu nya tapi jamin antara gajah amat mah justru lu ngamusuhan teh ku anjeunna teh didatangan bahkan di bahanan dahareun ya Allah ngan si eta teu mikirkeun lamun kitu eta mah geus keterlaluan teuing lamun kitu teu mikirkeun Rasulullah pan eta teh sae akhlakna nu nyeduhan disumpingan diongok tuh bayangkeun kala gancang amak lain teh amak Rasul kantos di baledog ku kadut onta nu aya bilatungan mangka nikeun ridon ku si mutim birube Abu Jahal jeung balad-baladna jeung usahan walitu Muhammad keur dieu ku baledog ku kadut onta nu aya bilatungan diririk si mutim birube mawa naon mawa kadut onta balawa di baledogan kana pamanti Rasul lain Rasul teh amak ngan Rasul ngadua alaika ya Allah pitulung Allah datang aya orang Baduy awak hideung ningali kanjeng kitu di baledog amek bebeja ka mamangna saha Hamzah aya naon itu tuh kalau anjeun di baledog geus mutim birube ku gadut anu angkaan nu bener heueuh tingali wah disusulnya bawa amek halita langsung dibanting tah nu ngaring di dinya si Abu Jahal si mutim birube nu ngalawan hiji oge tepi ka caroko kuntuna dibanting tidinya masih disalahkeun we gara-gara maneh aing jadi kieu cenah IPT cek eta gerombolan si kafir teh Hamzah pan mana Hamzah nya mana teh can Islam deui sia ayeuna aing maca dua kalimat syahadah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah deukeut orang-orang kafir asup Islam apa dua kalimat syahadah jadi dalil eta sanggeus ngabanting si birobek calok kuntuna uih deui ka Rasul make pedang kekatro kayu mana ge tok tingali ku Siti Fatimah ya Allah ya Rasulullah aya naon itu si mamang mawa bedopet kabunuh moal Fatimah buka pantona we dibuka mana Muhammad aya tu naon Muhammad aya naon mamang kumaha kan jelema nu ngariung kabeh tuh lamun cek anjeun paehan ku kaula kabeh rek dipaehan mun pun ngariung keneh kumaha Nabi Muhammad ulah maman sugan atuh anak encuna iman sanajan kolot teh iman halim tara gancang amat lamun urang keur meunang ka pusing mang mun kitu kumaha tah beakeun lah diantep nya itulah Rasul luar biasanya esenya tapi latihannya jamin nu ngamusuhan bageran jamin nu mutuskeun datangan gitu kan ya bisa moal bisa lamun maksakeun mah
wah ngamusuhan mah geus teu ngana hati haroreampannya nya ada eta pana halim jami'an tala gancang amak rasul sok pertulungan ti Allah lungsur tah Kangjeng Rasul pertolongan ti Allah jangan tara Allah langsung menulunganana oge ku Allah lah eta tuluy wayu andol mihinya jeung ngahampura ka jalmi anu sok ngadolim nyeri aduh nu bageran mah sok gede hampura ka jalmi sok nyeri teh aduh sok aya naon sok pertolongan ti Allah di barengan ku coba akhirnya nahan ka ambakna subhanallah jadi wali sabur ya wali saburi jeung eta tetep pikeun mang sabur salasu alamatin aya 3 hiji soba dinalika ibadah taat kirang-kirang nama bener teh rek ibadah teh gede gogodana komo lamun erek ngaji turun hujan kadang-kadang hitung-hitungan heula init entong pan hujan akhirnya teh ini tuh teh jadi nu sobar mah moal jadi hitungan datang hujan mah ini teh ngaji justru dijadikeun cukan sing menang ridona Allah keur datang hujan teh ini teh ngaji daya payung hujan teh jadi hahalan jauh teh jadi hahalan poek jadi hahalan itulah sobar rito ati dina ibadah kedua dina maksiat nabian maksiat aduh kirang-kirang nama maksiat ngeunah tapi da doraka teu meunang kudu dijaga katilu biqada illahi kana papasen ti Allah hade awon kedah urang sabar walita ibi jeung jalmi jeung eta tetep pikeun jalmi anu tobat tilu ciri nu tobat mana hiji na tobat mah iznabul harami eureun migawe haram jauhan nomor kedua hirsun ala talabul ilmi kada demes kaneangan ilmu ciri jalma nu tobat daek ngaji dijugjug jauh oge daek ngaji sanajan poek oge naha keur manehanana tobat ka Allah kan aya pemuda nu tobat kitu teh tukang doraka tapi gaji husnul khotimah jadi irsun ala talabul ilmi nu jauh ge dijugjug gomo nu deukeut nu jauh daratan nu deukeut henteu nya eta mah lain tobat atuh nu cek ape ku ngupingkeun lain ngupingkeun dengan bakal ngupingkeun mah moal konsentrasinya ngupingkeun nomor katiluna moal balik di kana migawe doraka cek ape sakitu mudanya faslun mudah-mudahan aya manfaatna hapunten kana kakiranganana hadanallahu wa iyyakum ajmain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.